lalaki umur 12 tahun. Anjeunna geus cicing jeung indungna saprak anjeunna heubeul 4 tahun. Ayeuna anjeunna ngan hirup nyalira kalayan bapana. Dina hiji poe si bapa rek kaleuweung nyangat kayu bakar pikeun dijual. Fadil oge mantuan ku ngajual koran. Fadil, bapak kaleuweung heula nya. Oke pak, hati-hati di jalannya. Nya, penting ieu bapak bade nyandak tuangan sanes. Oke pak. Fadil indit ka ngajual koran. Sabut di jalan aya indung ngalungsurkeun dompetna di tengah jalan. Anjeun terang dompet saha ieu? Wow, aya seueur isi. Maneh wani kumaha wani nyandak dompet kuring. Henteu Epan, tadi abdi ninggal dompet ieu teras dipulangkeun. Bohong, pasti anjeun nyandak artos tina dompet ieu. Leres. Heueuh Pan, sumpah. Punten Epan, tapi abdi ninggal dompet. Epan tuluy ieu budak nyokot tuluy dipulangkeun ka indungna. Nya hampura atunya tersangka anjeun nyandak dompet abdi. Epan indit ayeuna ngan ukur sareng Fadil. Hatur nuhun pisan Pan. Kunaon Dil? Kasimpulanna orang ulah nyokot barang anu lain milik orang. Orang kudu jujur. Udah. Guru tasnya ngomong dia. Dinya siapa? Gol jauh banget.